nyangan sakadar ieu kondisikeun jang dunia nu ieu jang dunia pindahlah di dieu mah kurang nyaman pindah ka dieu dunia keneh nu di urusanana kamari ti Golkar lah Golkar mah cenah jore pindah deui ka PDI malah jore lah kuari mah ka PK apa ka naon gitu PKB PKB jore lah jore ka BG lompat ka instansi atuh tah mah ti dunia kana dunia tah mah eureun ngawarung lah kuari mah bisnis bae bisnis kurang kaharti lah kuari mah tani kan mah lah tani gagal lah kuari mah nah atuh tah mah ti dunia kana dunia naon hartina tah kos kitu mah tah nu hebat geh kuari mah eureun aing mah dagang kunaon emang modal tah sarua bae eureun dagang eureun tani eureun sagala rupa moal aing mah keluarga geus teu kuat ieu kurang beak jualin kana babagi bae ka rimanya lantaran kakak mandek ibadah ieu mah jadi geus moal usaha moal naon neng bae ku rimah nu ka pasar tolol di pamajikan nu tita ka pasar bego ayeuna hayang ka Allah ai pamajikan didesak-desakeun ka pasar berangkatna memeh subuh masyaallah atuh pan memeh balanja dibalanjaan heula ku batur eta nu mantak kamari ieu loba aya nu teu bareng balik di pasar teh salakina terus tas subuh teh ngagerokeun pamajikanna hades ya pan saya bangun teu pake calana ji tinggalin di mana di pasar pan bisa tinggalin kieu teh naon di kieuhan coba eta nah ieu kabalinger kajadian hukum lagi aya urusan tanggung jawab eta kudu kumaha atuh antara cinta dunia sebagai tanggung jawab jeung ka Allah nu anti dunia mun eueuh guruan moal bisa perluna aya guru ge tidinya supaya stabil keluarga urang ibadah aya batasan-batasanana datang ka mana ieu datang ka mana ai urang ka Allah bae mah pamajikan dikeuseuh-keuseuhkeun atuh salah atau urang ka Allah pamajikan ge geus teu meunang urang hirup saaya-aya bae sedengkeun can aya ilmuan can bisa tawakal atuh mah beres geus kudu make ilmu aya carana bagi anu hayang usul ka Gusti Allah boga anak pamajikan kumaha carana bagi jelema nu hayang usul ka Gusti Allah henteu boga anak pamajikan kumaha carana diatur teh mantap kudu boga guru ge kos kitu lamun teu boga guru acak-acakan nah ieulah nu hese teh kos kitu aja lamun urang teu boga pamajikan deh Syekh Ma'rufil Qurhi diangkat jadi kutubul aulia pan manehna teu boga pamajikan ketika ka impi nyana kumaha Allah ka anjeun wahai mama alhamdulillah ahyanillah Gusti Allah ngahormat ka abdi bahkan mempersilahkeun ka sorga tapi kaduhung jasa cek Syekh Ma'rufil Qurhi kula di dunia teu kawin sehingga di akhirat da kula derajatna handap mun andai kata kula di kadunyakeun deui kula rek kawin sakaligus 4 atuh tinggal turutan bae ku urang ku hari urang mah tungtungna mah jadi wali henteu nyandung henteu sakalina nyandung atuh teu jujur teu adil nambah neraka bae eta mah atuh warid hiji ge can puguh ka sorga ya urang aja boga pikiran lah hiji ge can puguh ka sorga mending 2 sakalian ka neraka atuh beuki jero tah mah atuh waridul intibah beuki mantep waridul yaksa nikmat jasa zikir bae tak kudu aya guruan sing ade ni munaitina la ilaha illallah dengan makna anu jelas kuari nuturkeun napas jadi iraha bae di mana bae geus teu kudu nyekelan tasbih jangan napas mah teu bisa ditasbihan atuh teu bisa jar roh urusanana urusan roh mah teu butuh tasbih mun zikir jahar tasbih tah mah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah carana lamun lambat la ilaha illallah la ilaha illallah diatur ku ahli zikir lamun hayang gancang ulah make jabar la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah ngamuk lain hiber aya cara guys lamun anu boga guru mah ngeunaheun bae oh kos kitu ieu mah dek zikir loba tapi karagok urang nuturkeun la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha kabet aing ngadengeuna
aya dicepetkeun mah lain kitu, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Jadi jelas. Ngeunaheun nu nuturkeun ngeunaheun nyanana ge ngeunaheun. Tah pas. Ieu mah pandeg zikir loba 1000 tapi teu puguh. Nu nuturkeun ge mah jakagok ieu. Tungtungna mah tuh nyana-nyana zikir, nyana-nyana ngarokok. Kunaon sia ngarokok pan zikir puyang ngadengena. Puyang teu ngeunaheun. Mal ngeunaheun sebab teu puguh guruna. Nah, jadi kadege bae kurang kayawan cara geus ku guru zikirna tah. Mana kudu lambat, mana kudu cepet aya aturanana. Urang ge dik sorangan bae sorangan hayang cepet ye, ngejar target ye. Wah, ye, hayang dikejar ku urang ye 5.000. Waktu udah sakean. Lalu mun dilambatkeun moal bisa. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Atuh teh ngariung gos kitu mah. Dewe disiapkan silana sesuai jeung aturan. Matana peureum abeh ngeunaheun nundutanana sieun. Aduh, pajarna mah loba bae zikir horengana nundutan. Tah, ku ari mah sesuai jeung napas. Atuh sesuai jeung napas mah kumaha cai ngalir. Di sisian orang mana kau bersih ngageram-geram gitu nah. Heng sieu ja, ye kasurupan maung sanaon. Atuh bal kaharti. Bal kaharti jajaran keur-zikir jeung. Terus apa album geus datang kana ruh mah, geus datang ka ruh. Pan berarti geus tapakur jeung muraqabah. Geus mata teh Gusti abdi ieu mata meunang ti Gusti titipan ti Gusti. Ku ari didelekeun ka makhluk-makhluk Gusti, ku abdi ditingali makhluk Gusti di dinya teh panciptaan Gusti, ku abdi nu kadeuleu makhluk Gusti padahal di jerona aya kudrat Gustian. Ta ieu mata teh cungcang cingceung kabeh ahli zikir mah coba ge deuleu ge delekeun ahli-ahli zikir lamun keur berangkat keur naon matana ka mamana bae, matak lamun aya rangda ge kadeuleu bae. Maknana lain deui. Kabur, matana kabur. Coba perhatikeun ahli-ahli zikir, mata kabur. Eta teh bari napas, hu Allah ieuna tah ditapakurkeun tah, dimuraqabahkeun makhluk Allah kadeuleu melalui mata. Itulah ciptaan Gusti, mata abdi ciptaan Gusti. Kuari didelekeun ka makhluk Gusti, di dieu aya gerak Gusti, di ditu aya gerak Gusti. Intina aya kudrat jeung iradat Gusti. Mata teh ka kudrat iradat Gusti. Nu kadeuleu gunung, di jero gunungna aya kudrat Allahan. Allah nu kadeuleu. Diakurkeun jeung zikir napas pan ongko, zikir napas tapi neulekeun jalan bae. Wih, Allah, birang dah bagus amatnya. Coba ge, urang naik mobil keur nyupir gitu, padahal keur zikir, aya bae nu boncengan nu motor. Dihareup lalaki di tukang bujurna pun bagus teh pantah. Bagus, komo motor buatan ku ari mah panangkod. Bojak urang lampu stop bagus amatnya. Lampu stop hebat amat. Cak nu di sisi mana lampu stopnya jarwa itu lampu stop nu bagus ya horeng nu di luhureun lampu stop. Bujur bae nol nerkom. Manya keur zikir kos kitu. Teu akur can wayah datang ka dinya geus dikadinyakeun sasar sia. Diakurkeun. Jadi ieu urang lamun zikir jahar di dieu ayana zikir hobi di dieu ayana zikir naik nah nu mantap ulah sambarangan ge besi anu ngembang-kembangkeun tarekat ulah milu lamun guruna teu mursyid sebab sasar bakal aya naon kitu ngaranna kuda tertentu nu mantap guru-guru nu baru kula ge ieu ngomong ku ari ieu nu mantap kaju jelas baheula mah abah kula abuya henteu pernah naon henteu loba nu ngembangkeun nu sasar. Kuari ambal aya di sisi gigir cilaka engkena dolun mudilun padahal kadeuleuna mah zikir cilaka nyilakakeun sebab naon bahaya engkena aya takabur asal geus takabur boh atuh aing mah teu salat ge pan aing mah Allah boh atuh geus pokona mah sia mangke di akhirat nyekelan sorban aing kan eta pohara jasa kos nu bapak kolot na bae eta sorga
jeung neraka. Geus ya mah dijamin ku aing sorban Abah cekelan ieu. Pokona mah asal engke gibar-gibar sorban Abah cekelan ku sia. Ka mana Bah? Neraka. Eta teh salat. Aduh bulan puasa ge terus bae ngagoreng sangu. Anjir mana ngagoreng sangu? Iya atuh ahli Allah mah kos kieu. Ih di mana kanyawan ahli Allah? Ya, zikir di dieu geus Allah-Allahan bae. Wah, ieu mikung ye. Miku pan ai torekat basa bada syariat. Lain ninggalkeun syariat teh geus jalan ka cai. Geus teu diomong-omong tah mah geus parantina ku ari mah dieusian kuruhna ngaranna torekat untuk mencapai hakikat. Lain haju teu salat, lain haju bulan puasa ngagoreng sangu. Tah mah norekat kitu mah kabehan geus bisaeun. Atuh bisa urang. Aing ini lu norekat. Oh, jeung aing teu kudu salat. Jatuh ngeunaheun tah mah atuh naon pokona. Aya gerbongna khusus jurusan neraka. Salah lasar jelema kuari Gusti Allah lagu. Warid nggih sesuai jeung aturan kuarine naik ka waridul wisal. Usul ka Allah teh datang maksudna ka tujuan. Lamun urang di dieu ka Bandung nu ditinggalkeun teh Tangerang, Jakarta, Bogor, Sukabumi, Cianjur, Padalarang, datang tah ka Bandung nu ditinggalkeun berbagai kota eta zahir. Kuari lamun wusul ilallah berarti nu ditinggalkeun naon? Hiji dunia, nomor kadua makhluk, nomor katilu nafsu, nomor kaopat setan. Eta geus katinggalkeun kabeh ku urang. Urang sulusup kos boros. Boros teh mun pare tah set dicabut ku urang polonyon. Boros ngaranna kos kitu. Budak angon baheula kos kitu. Kita ulah ngaboros bae. Sebab naon? Sebab beukeur ieu mah hese korupsi, di dinya korupsina cenah. Jadi enggak boros tah. Ieu ge urang teh dicabut polonyon, saha nu bisa? Lamun lain ku Allah. Waridul wisolna nang Allah. Sebab naon nyana teh dibimbing mimiti ku guru, diarahkeun ku guru, anusia supaya naon deuk dikaallahkeun lain kepentingan guru. Anukan datang ka seseleh terus bae bil amwal wal anfus harta jeung awak dikerahkeun pake ngahidbat ka guru kos jang kepentingan guru lain hartana dah beuli eta tah bangun eta tah asal ulang seseleh bae geus batal awak urang anukeun aduh lelah jasa batal ulah aya keges nyana ge nyahoeun ieu atuh guru mursyid mangke datang ka mana datang ka bener-bener ngarasa hina datang ka bener-bener ngarasa hamba aing hamba jasa dibilukeun ku ari ka Gusti Allah horeng harta nanaonan nisbat di guru mah dipake lalagaan di tejehan horeng awak nanaonan nisbat di urang mah terlalu memuliakan harta sehingga kaganggu ka Gusti urang terlalu memuliakan awak sehingga kaganggu ka Gusti awak urang di sabunan make capluk sabunan dan sebagai ngaca gulak gilak mending mung kasep deres kasep mengasa jorek ngaca 2 jam setengah terlalu memuliakan awak Allah tinggalin di ilmu tarekat temu kos kitu kumaha ayana bae kuaring geus ngahamba jasa ka Gusti ditungguan segala rupa ge waktu-waktu salat, waktu puasa, waktu zikir dan geus eueuhan kuari patulapat tali jeung dunia eueuh tai kuku nisbat dinya nama dunia teh makhluk tai kuku nisbat dinya nama deuk uca-acok kuku mah ge nya kos gunung bekal jibal ditincakan kumaha dipaculan kumaha gunung angger be gunung bae ditekan ku budak letik, ditekan ku nu geulis, ku nu goreng, ku aki-aki, ku neni gunung wae. Tah, lamun geus jadi Allah teh kos kitu tah diomongkeun, ih angger bae, dipuji ih angger bae. Ihsan wal isaah nya nama nyana bae geus. Karak dirinya polonyon ninggalkeun dunia, makhluk, nafsu jeung setan. Nu aya Allah ngaranna wisol. Jadi berarti kuari geus usul ka Gusti Allah hirup babarengan jeung urang tapi nyana geus teu kaganggu ku dunia hirup babarengan jeung makhluk tapi makhluk geus eueuh di hate nyana
hirup babarengan jeung kenikmatan-kenikmatan anu sok dipicuna ku syahwat nyana geus eueuh syahwatan syahwat-syahwat eta. Nah kuari mah setan nu biasa ngagoda justru ku nyana kadeleuan setan moal ku Imam Syafi'i ditojok setan moal ku Syekh Abdul Qadir diome setan teh. Syekh Abdul Qadir setan teh pan mah awak kadinya mawa dahareun aju jadi naon garang pernah jadi cahaya Abdul Qadir maneh zikir bae kula pangeran mana pangeran ye aju deuk naon di pangeran ngluntal-lentok ka dieu cek Tuan Abdul Qadir deuk silaturahmi ka kula pangeran mawa tas naon di pangeran naik mobil naon sia pangeran setan geus ngageter-geter dirinya lain kitu maneh barang penting ka kaula terus bae ibadah geus bae Abdul Qadir kuari mah maneh geus dimerdekakeun ulah salat goblok sia kadieu sia ditampilin sia kuari ditampilin ku Abdul Qadir ajur setan kerasa sia ku aing sia aing digoda ku sia setan bisa kitu atuh urang mah kakarak datang lurah bae ge nyaputnya tanda tangan bae siap eta padahal juri kita juri malah urang ngajukeun deui itu encan datang ka haji mah sug-sugan bane sekaligus jauh jasa setan kadeuleu ku para wali Allah mah diome setan lantaran ku Kangjeng Nabi na di ditu pan setan pernah ditalian di syariah di tihang setan teh ditalian ku Kangjeng Nabi kadeuleu berarti ku Kangjeng Nabi setan teh ditalian di tihang cak Kangjeng Nabi lamun kaula henteu beusi ngaleuwihan dulur kaula nu ngaran Kangjeng Nabi Sulaiman kukula diseret ngan Kangjeng Nabi Sulaiman tiapan pernah nyarita moal aya nu ngaleuwihan ti kula ti karajaan mas sebab setan jin nurut ka kaula padahal kula ge bisa tah ditalian ngan kulantaran beusi ngaleuwihan dulur kula menghormati kana ucapanana dilepaskeun ku Kangjeng Nabi ye atuh urang mah pan setan nararumpak di ceuli narumpak di pundak aja urang mah nyeun peternakan setan pan urang mah atau peternakan setan orang mah loba di imah peternakan setan di kantor peternakan setan di warung peternakan setan di mobil ge di mobil peternakan setan ka HP aya bugilan peternakan setan atuh boro-boro HP batur Habib HP teh HP jeung seueur teh apa HP Habib Rozak ya urang bulean teu make calana blon teh coba aduh atuh kobon Haji Pudoli Karim setan urang mah dijieun peternakan. Nah jadi urang lamun nyaritakeun bab kawalian urang teh isin lantaran ulang asa diketrokan bae benerna urang teh benerna. Nah lamun urang ngarasa teu bener berarti urang teh bener-bener ngarasa salah. Lamun ketika urang nyaritakeun kos kitu tapi bisa anan teu ngarasa bener urang beuki takabur ka Gusti Allah. Ieu urang kakarang sakieu bae ge geus asa benerna jasa. Nyaritakeun dunia urang cinta dunia can akur nyaritakeun pepegatan jeung jelema malah nyieun jaringan urang mah nyaritakeun jeung nafsu malah nambah jadi nu bener jeung urang mah berarti urang jauh keneh jasa nailah warid wisos sahapi jelemanana nu kaluar min sijnil aqwad ila suhudil mukawi kaluar tina maujudat mumkinat neuleuh kana nu ngawujudkeun alam sakumaha Kangjeng Nabi Sulaiman dibukakeun tadi ya Karim Masya Allah nuri Ibrahim malakutas samawati wal ya ada dikasapkeun ku Gusti Allah dibukakeun brak kadeuleu kabeh bumi dibukakeun brak kadeuleu ka maha sagalana Gusti Allah urang mah pan kuari ngare urang nyebut Allahu Akbar akbar Allah teh can kabayang ku dieu sebab naon sebab urang mah make ikhtiar. Tapi lamun jelema geus teu make ikhtiar, geus asa ku Allah dikendalikeun, ku Allah urang teh ayeuna mah kitu diaping. Jadi naon teh lain urang nu berangkat nang Allah eta kan mindahkeun kitu teu sambarangan. Bohes eta bisa dihayal kos kitu mata mah kumaha wurudna warid ti Gusti Allah bae. Nah, ieu lah keur carita warid ka hiji, warid ka dua, warid ka tilu, warid ka nang Allah kabeh ge. Ketika orang dienolkeun nyanggakeun sadaya-daya kumaha eta kuncina tilu hiji tawakal dua taslim tilu tafwid tawakal pasrah ka Gusti Allah lantaran Gusti Allah geus janji
jelema nu tawakal tentrem jeung tenang, yakin kana janji Allah. Jelema nu kadua luhur taslim, hartina taslim pasrah ka Gusti Allah lantaran percaya jeung yakin kana ilmuna. Eueuh hiji perkara nu teu kajahoan ku Gusti Allah. Jelema nu bertaslim berarti pinuh katentreman jiwana sebab ka mana bae didelekeun, didengekeun, dikajahokeun ku Gusti Allah. Nomor katilu tafwid, tafwid teh pasrah ka Gusti Allah ngan boga keyakinan percaya penuh kana nasib jeung kudrat iradat ti Gusti Allah. Wabeh urang teh ieu dihukuman ku Gusti Allah, hirup jeung paehna, robah jeung cicingna, ieu kabeh nang pamere Allah. Tafwid sadaya-daya urang bisa tawakal kelas 1, bisa taslim nu kelas 2, bisa taslim. Tafwid nomor katilu jadilah kutubul aulia. Ngomong mah babari kuari keda jadi kutu, praktekna coba ge. Boro-boro taslim tawakal bae ge urang kan bisa di lisan doang. Aya ka Mekah bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billahil azim. Bari ceurit naik mobil dadah. Tawakal aja mah nanyakeun mana tadi tas bener tawakal ka tas. Saya jasa tawakal tak keur carita bab tawakal hiji bae wah moal anggeus ku urang mun dipraktekeun. Naik ke bab taslim, naik ke bab tafwid. Nu mantak aya bahasa fawwidu amri. Kangjeng Nabi. Masya Allah. Lamun urang ngadoa tengah peuting bae ge. Allahumma laka aslamtu geus aslamtu. Taslim berarti geus luhur jasa. Lakal hamdu. Dan lain sebagainya. Kalau dituna ditambahan deui engke aya fawwadtu amri, geus luhur jasa. Teh supaya bisa tawakal tu aslam tu fawad tu nah eta teh tajang supaya naik. Nah urang sakara pembahasan global lamun dibahas tawakal hiji bae ge ngapna luar biasa encan ka taslim tapi lamun teu dibahas-bahas teu nyaho-nyaho. Nah ieu ala kadar global seperti eta engke nu mere waridna mah Gusti Allah disorot keluarga orang kasorot ijah seorang jadi wali atuh cak sababari lantaran orang mah ributna orang mah di perusahaan ribut di warung ribut di pasar ieu di berderet di jero hate teh aya sepeda aya motor aya mobil diganti deui kan mobil geus aya di dieu aya anu lada luhuran bae ieu mobil dihandap teuing sabenerna mah jeung cetna eta rada kaganggu saeutik hayang nu rada herang nih sabaraha duit teh nu eta teh atuh endek dikir lain zikir ka Allah dipake ngurusan cat mobil. Coba ayo deuk kumaha. Ieu di dieu teu penting ngeunaheun digawe ieu hayang gaduh hayang ngeunaheun ibadah mun pindah jatuh ibadah bae di nya nu kunaon